Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda Atanapi Pamas merupakan organisasi tingkat jurusan anu aya di program studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Pamas diadakan di Bandung dina kaping 16 September tahun 1864. Pamas oge mangrupikeun wadah kanggo ngabeungkeut tur nguatkeun sadaya elemen mahasiswa anu nyupri paelmuan di program studi Sastra Sunda. Salianti eta, Pamas nyaeta tindakan anu nyata dina ngamumulai kabudayaan Sunda. Katinggal dina sadaya kegiatan anu aya di Pamas, anu identikna jeung kasundaan. Katinggal dina salah sawios kaunikan dina kahirupan sapopoe, ku ayana ngagunakeun sesebutan di antara mahasiswa nyaeta akang sareng cece. Pamas ngagaduhan sifat kakulawargaan anu kacidaraketna. Tur nanjirkeun nilai kasundaan boh dina bahasa, sastra, jeung budaya. Di jero kelas, mahasiswa dibiasakeun ngagunakeun bahasa Sunda. Boh mahasiswa anu asalna ti etnis Sunda, boh anu asalna ti etnis non-Sunda. Nanging kanggo mahasiswa anu asalna ti non-Sunda oge diajarkeun dasar-dasar ngagunakeun bahasa Sunda. Salah sahijina dina lingkungan sabundereunana. Rupa-rupa kegiatan di PAMA salah sahijina seni tari. Biasana osok diayakeun latihan rutina.
Latihan ieu kangge sadaya wadia balad pamas anu minat atanapi resep kana seni tari. Kangge anu ngawitan diajar oge tiasa ngiringan. Aya oge alat musik angklung. Seni sora sapertos nu sok ngawi, aya oge nu diajar janten panata acara. Aya oge karawitan. Kegiatan ieu biasana sok aya latihan rutin. Salian ti eta, pamas oge minder ngayakeun kegiatan olahraga. Pamas oge ngagaduhan teater. Sadaya minat bakat tiasa disalurkeun di pamas. Komo deui sok aya jadwal manggung ngawitan ti acara jurusan, fakultas, universitas, dugi acara di luar kampus. Di sastra Sunda diajar ngeunaan naskah kuno, ngawitan tina lungtik, diajar aksara jeung sajabina. Hayang terang ipo salanjangna kumaha? Hayu ilmu di sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pajajaran. Samaneh aing pamas.